Lidik ngabuburit kebon bari neangan dengeuna keur engke magrib bari menang ngobat teh cabe teh tadi teh euy kemangna bisi marurag hujan gede deui sapatulah ngarah teu leueur eh kebon heula tiris kieu euy engkol euy sapoe-sapoe teh pangling kitu deka tinggal nguleg euy duh euy alah ieu engkol pika bekah kieu euy sok engkol cing udah anu 7.000 teh we lah tuh ngobatna ge euy salecirna kieu ye tadi ye kagok atuh da aing mah tuh tuh ieu euy cengek geus arayaan sebulan deui mah euy kalah ye cengek teh euy tuh papai teh alhamdulillah dasar rezeki anak soleh neangan deungeuna ka kebon ge euy nyampak tuh aduh bismillahirrahmanirrahim sia tuh ieu teh baturna teh euy jeung cabe ngora kewe di ditu ngaladi jeung kiciwis mantep euy nah we ieu mah deui heula papai Alhamdulillah euy balong teh teu ngampar caah dengan biasana hujan kieu sok caah jongjon tinggalkeun euy geus ditempo kali balik kenapa untung sepatu bari rujit kieu euy iya ayeuna mah neangan kiciwiseun keur campur ieu suung tuh ayeuna mah euy kembang cabe utuh nih henteu kabur aing mah nempo ka kebon teh bisi murah ge kembang cabe ieu ka dieu jalan aja dek ngalat cabe hejo nah ina ka itu tuh kebon nu hanap bari sugane atuh neangan sirung kol keur campurna ieu itulah ya di heula suung ieu tuh bari marejeuna kieu alah sirung kol tuh campurkeun moal teu tuh bari rujit kieu euy bombong musim hujan ini laleueur kieu saha jiga bongok si haji keur naon di ditu jiga keur nguneur ieu ciwis boh heula hoyak kieu deh tuh ya sirung naon si haji euy ketika marejeuna kieu ciwis tuh Assalamualaikum waalaikumsalam naon si lain ji oh ieu euy ngalaker bukang ke sirung kol nah kaos domba wae anu kitu sia mah kos doma kos nu teu beuki bebel beuki we gitu euy keur teh sambal mah nah ieu ji suung saha ieu suung nu aing kehe dina kebon cabe eta teh ji deh ke jiga mah hayang teh sambal tuh sia mah da dipoyok di lebok cek aing ge cepet kehe ngala kayaknya nyobaan aing ge ieu tinggal itu marejeuna kieu euy jiga seleger kieu ji euy euy ji naon nah si kalan ka mana satara katempo euy geus sabaraha poe euy ka dieu si kene sia mah da kitu ari ka masyarakat hare-hare nah sia teu apal sidik budak si kalan de boga panyakit dina biwir dibawa ka rumah sakit dioperasi ji bener eta dioperasi ji euy kita apal euy bong masyarakat teh da loba jadi teu kageroh sing bener ji teh euy bener matak siam da ari kana piduiteun haripeut RW ari ka masyarakat rada are-are
Naon sia jeung kode tapan sidik aing menang ngawa tuh ieu teh. Oh, si aing. Heeh, tuh loba. Baiklah kagok. Heeh, ji lah sugana yang kemenan baik taraweh orang nempo mun ka ditu. Jeung aing teh ka itu ka imahna. Oh, acan aja ge. Heeh, da karek jol tadi. Dunungan kitu patut ka anak buah cul. Aduh, sia mah. Aing mah. Ede. Heeh tuh. Sok sia Dewe tanya. mantog. Nah, atuh kayak eta mun aing tong dikokod. Baiklah haji mangala dewe kagok. Dewek. Sia Si mah Gobro. ieu mah nya aing dek hiji Oh. digoreng. Baik nuhun nya. Ngala dewe haji mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah, si RW mah aing mah. Kudu ngala deui atunya. Aing we lumayan sakieu mah. Yang suung lah euy sakalian. Bae saja mah, ngeunah jigana mah jeung suung. Heeh, bener ah. Aduh teuing. Nuhun Ji. Panggih. Nggak sakieu ge aing pernah hirup sorangan ah. Meujeuh sakieu ge. Baya hantong ah cabe hejona mah. Ieu we jeung suung. Euy. Ini sakieu ge loba ah. Anjir. Mana suung aing? Aing mah anjir, ieu mah geus pasti digubuk si RW. Ku aing tadi cipta-cipta suung jeung ieu dioseng moal teu ngeunah weh. Aing mah anjir RW ku aing mun pangi dieuran ku aing sia. Tuh bari ukur sakieu ah. Geus paduli ting mantau ge ah bari tereh magrib deui ah. Aing mah